Siaram jana teh mantaukeun nya. Astagfirullahaladzim. Ngarana sia goblok. Asa teh tarima aing kamari euy. Gara-gara roti hiji nepi ka diseblok ku cai saemer. Anak ku aing dibalas deui sia ye. Ku aing dibita ku rokok tuh jeung kopi. Tuh. Sok nolong biasana si eta mah. Dengan kopi jeung rokok mah. Sakacida teuing. Alas cenah ku aing cuman jelema kitu mah lah. Ini caina yo saemer yo tuh. Dia ya jangan ke tukang yo ya kieu mah. Nah sok aya di kebon jam sakieu mah. Nah, emer mah sebutkeun heula ku aing di dieu ye. Nah. Tah, ya nah aing ye rek pura-pura nyantai di dieu ye, diuk. Nyahuan mah si eta sok ngamuk pasti nyahuan aing nyantai di dia mah. Jong-jong yo. Mana si goblok deh. Oh, ya kieu biasana saya kulamrangan ka kebon. Tapi can ka kebon anu ya kieu ya. Goblokna teh. Aing ini kebrongan ku reungit ieu ya. Aduh, itu juga siapi. Geus cempeluk di wae tadi kebon aing. Geus dek nahaon deui cenah nya. Aduh, sia kenaon dirinya goblok. Geus baku sia mah rek babarasak di kebon aing teh. Naon teh sia nu parangos wae. Oh, rek naon sia rek babarasak rek ngarasabu aing deui. Aing mah niis di dieu. Atuh di ditu wae nih, kok goblok sia teh. Panas di goblok mah tak aing pindah ka kebon mana di kebon mana mah geunaheun niisna. Sengeunahna wae sia mah kos teu boga wae kebon sia tuh. Boga wae. Sengeunahna wae yang niis teh. Pasti sia mah rek babaraksak tuh rek ngirum huy aing nya. Eta kan bahannya ru, oke, mending Lain banyak lah rek dialaan sia teh. Dalaan weh. Sing baheula dalaan tuh. Di ditu we ngacerok manis mah di sia tuh. Geus gadeng di dieu teh lah orang ngopi tuh. Mana kopina goblok sia teh? Sia. Tah, rokona dale ku sia goblok. Tuh, kopi tuh. Itu atuh pis teh. Gitu goblok. Aya kopi dia mah jeung udud lah. Aya labokeun. Aya kopi jeung udud, nu mahal we. Dong sia teh. Kudu kieu aya ka kebon aing mah bareng gubuk sia teh. Wah, kanon ci popolotot kae, nuding nu Aya lain. kanon di aing menta sia teh kudu kieu tuh bareng gubuk. Nuding nu lain-lain, ngalah huy mah, ngalah sampung mah, naon. Hanya lu kana dang ti mana maneh pe itu. Kadang di mana sok nyokot termosna ka ditu jeung gelasna. Dek di yuri dia. Nyawa teh betak aing ngahaja ka gubuk ka dieu. Atuh urang nyokot teu we atuh. Terus buru lah ini ka ditu. Mantasna dua nya, ada duanya. Heeh. Si ape? Rodat teh goblok teh sia. Gaya we hal abokeun. Ram cadas sia mah. Bagadakan ti porongos we hayo. Teu barang ala oge. Lain mah dia tangga malas nu kamari. Dia mah diampikeun deui we ku aing. Nah, yang mah teh heula di dieu ye, di aing ye. Ember cokot dieu dicai. Nah, di dieu ye ku aing ye nyumput heula aing di dieu di luhur. Di dieu ya. Benar ya. Nah, buat main lagi kamari di dieu ye manyur aing teh ye. Nah, ku aing balas deui aing di dieu ye manyurna. Tuh, men si goblok teh bager euy barang gubuk ni loba kitu. Kumaha atuh urang teh ngopi ti tadi. Aya malah kopinya atuh. Tuh, datang si goblok teh euy. Udah siap-siap ya mah euy. Si goblok teh sabaranya yang ada kopi teh. Juga we goblok teh harus aing nyokot termos. Jelemaran jaga ka mana mantogna nya. Si goblok gitu si goblok teh. Ka mana cenah? Siaram jaga teh mantogna nya. Astagfirullahaladzim. Mana sia goblok. Tuh kopi kira sia goblok mau ngajak kopi. Cok turun sia goblok.
Alam jana, siya goblok. Ada. Kakasih cengiran, naon siya goblok. Ay siya nga naon. Mantap na. Mantap goblok Ay, ay siya. Ay, kayak kamari gara-gara roti hiji nepi ka di seblok di dia ku sia ku cai. Ada orang roti main goblok siya teh. Udah kali sewa kayaknya yang males ke sia teh. Oh tuh yang bikin carana goblok baru siya kain teh. teh bisa Orang gitu. bolos lah. Terus saya goblok ku siya kopi lah. Sok mantap itu goblok siya. Mantap itu goblok. Kain cengiran we goblok. Mantap siya itu goblok. Nah, Wah, goblok ku siya kopi lah. Gubuk deui, Pak. Oh, sok itu goblok mantap siya. Alam jana goblok. Mantap siya. Goblok. Goblok lagi parah we yang aing. Alam jana goblok siya teh. Goblok teh gitu. Goblok. Terus sebenarnya mah jelema alam jada, goblok dia aing juga diburuk dia. Awas, goblok mata ku di tadi.